العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها العاملون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Serang, Candi Galuh, Candi Singkang, Candi Rakata, Candi non itu kan Candi Cakat ya, Candi Katatan ulang. Nah, ibarat lamun tanah ulang di Kusuma Cudul ayeuna. Mayuna sasi roja kamu kalintang saya, maka ulang sadayana sok ulang dina ieu waktu, ulang seukeun istighfar, seukeun tobat ka Gusti Allah. Dina nalika ulang mugi kana sasi roja, kantun ulang angin aman di dinya. Tak dilibat serang pasir, kantun nancekeun
ancet tadi sabadaru ruku. Nah, ulah ayeuna nadan kene langsung kana ruku. Ya. Jadi iktidal cing pancet geula urang dina iktidalna. Dina tadi iktidal teh urang cing ancet saat urang tadi nuju maca Fatihah. Saat tadi urang nuju maca surat. Dinya sareng ayat tumanina teh biqadri subhanallah sakira subhanallah sakedik tidak asa tumanina asa ya tadi dina rukun kalau anu kasalapan eta kasalapan teh sujud marrotain. Anu kasalapan sujud dua kali sujud bikuli rokatin dina saban-saban rokaat wa yusanu ayakula fi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sujud dua balikan dina saban-saban rokaat disunatkeun dina nalika sujud teh maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sunat naon anu rukunna mah sujudna. Tah sujudna rukun bacaan anak sunat. Ya ulah kagak bisi-bisi lepat paham ya. Anu disitu anu janten rukunna teh sujudna. Tah dina nalika sujud sunat maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sabaraha kali? Adna kama salah sama. Jadi sakedik sampurna teh tilu balikan eta mah pada 5 balikan mangga pada 7 mangga pada 8 balikan mangga pada 11 oge mangga. Jadi sunatkeun ganjil ya. Nah, saupami ayeuna imam bade ngaos eta tasbihna subhana rabbiyal a'la 11 balikan kedah aya izin heula makmum. Ulah ieu imam teh golger we maca subhana rabbiyal a'la 7 balikan. Ari imam teh ade makmum 3 balikan cek makmum teh. Alhamdulillah kuing kita sujud teh. Pasti gitu nya. Lamun imam lagi pasti gitu. Pada ke sisi makmum teh cakeun, makmum teh 3 kali, imam 7 kali, kok mau imam 11 kali mah pasti nah hate kata nilai kuing kita sujud imam teh. Tak pami bade ngalaksanakeun sunnahna anu 11, 7 atawa 8 atawa 5 kedah wartos silakan makmum. Cek imam teh makmum ayeuna mah urang tasbihna urang 7 kali tanam nya. Tadi sok sanos imam teu kenging kahoyong nyalira. Pandina aosan oge kitu, komo dina tarawih mah nya, dina tarawih ulah nyanyawan sakali imam mah imam teh kene gitu. Imam kedah naros ka makmum. Bade surat naon nu diaoskeun di awal mikeun ka akhir teh nya. Jadi peda di imam berwesah teh depan kedah bijaksana ka makmum. Pan seueur makmum anu sepuhnya. So, kok ayeuna makmum dina ruku terus sepuh teh ya ruku 7 atawa 8 11 menonton dari kok nunutan kadang-kadang imam kareke Allahu Akbar dan samledug da bari nunutan nya so bisa eta teh kajantenan nya abi kajantenan kedapat dina salat Jumat kedah rada panjang ya bacaan teh teu nu panjang maca ket maca sabihi dirada ke dina Jumat teh nah da aya digugah ke Jumat tanya kan cidad dulu ngerti teuing gitu dasar dapat maca sabihi mah aya teh kan nyolontor atuh mah duduk kana tembok apa maju subhanallah da urang di kada aya yang muncul oge lamun di
Itunya. Jadi adnal kamal salah sama. Jadi bangsa kali nate dilubari jantan anu jantan rukun nate sujud anu jantan anu bacaan kalau kan sunat disunatkeun nalika sujud teh atunya. Jadi urang sing ya diaoskeun Kanjeng Rasul ditaros saur tadi kita menaros ya Rasulullah man aqrabu ilallah man aqrabu ilal ijabah. Saur menaros sahabat Kanjeng Rasul ya Rasulullah saha jalmi anu pancaket ka Gusti Allah jeung mana doa anu caket diijabah ku Allah. Eta Kanjeng Rasul pinter dan Kanjeng Rasul mata Kanjeng Rasul kasih padan bersifat patonan teh pinter anu naros dua pertarosan diwalar usaha saur Kanjeng Rasul pancaketna jalmi ka Gusti Allah pancaketna doa dijabah ku Allah pabuat sajidun jalma anu nuju sujud tuh mata kalau urang koyo gampil dijabah doa ku Allah cing sering sujud mata ulama ditaros sekarang naros ajengan abi teh aya beungan begitu banyak ajengan ajami teh lamun susah ingat ka ajengan usul beungan maka pati ingat ka ustaz ingat ka ustaz dalam usul geuring lamun usul mau usul liweur usul gawi ka dawuh ka mata rada ngajauhan teh ustaz gitu tah cek nu naros kitu kudu ku ulama lamun anjeun hayang hirup beunghar mah hayang maju usaha ulama gampil ngajawabna cing loba sholat spontan lamun urang dinengkeun depan berarti urang mampu seueur kepan sareng Gusti Allah tadi mata dina rukun anu kasalapan sujud teh cengkat dina sujud aya naon cenah ngucapkeun Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa tos kamanahan urang cari tos kahartos urang lebah rezeki mukul padahal janji Allah maka teh musola beunghar musola bagja musola pasti selamat ya beunghar musola bagja musola selamat musola tak kurang mana nih dinu anu ka-11 teh cari antara dua sujud bari ngaoskeun mesok ngaos deui Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lamun mah eta salatna jalmi bener-bener salatna miluan atena insyaallah da urang mah salat ukur tampunganna ukur bari denge hate
sok ulang diajar ngaman Rabbi firli muga ngahapunten Gusti ka abdi ai ustur ma waqa'a min dunubi wa masaya qaumina. Dina ucapan Rabbi firli teh muga nutupan Gusti kana perkara anu tumiba dina dosa abdi jeung perkara anu bakal tumiba dina dosa abdi. Tuh Rabbi firli yakin minta hampura ka Gusti Allah. Rabbi firli warhamni muga mikanya Gusti ka abdi rahmatan wasiatan kalawan rahmat anu jembar. Ya. Tuh, kuna tepatna insyaallah. Nu hayang beunghar wajib murni cek hate Gusti, mugi Gusti kabeungharkeun ka abdi. Dengan mata ditarucingkeun naha meunang salat karana hayang beunghar, naha meunang menta beunghar keur salat. Mana nu meunang? Salat karana hayang beunghar meunang teu. Kenging teu urang salat karana hayang beunghar. Kumaha urang menta beunghar ke salat kenging teu. Artana tarucing teu meunang lamun urang salat karena hayang beunghar, tapi lamun urang minta beunghar keur salat meunang. Tuh nya, mata lamun hayang beunghar salat jeung salat. Nah, tadi teh ya, nah anu jadi meunang. Tah, urang teh pantaneh pokok tadi teu meunang salat karena hayang beunghar, tapi meunang minta beunghar keur salat. Ucapan wajib murni hartina teh muga ngabeungharkeun Gusti ka abdi. Jadi meunang minta beunghar keur salat. Ngan ulang ieu urang teh keur maca Gusti abdi teh hayang beunghar, eta teu meunang eta. Ngabatalkeun kana salat tapi kecap wajib murni. Jelas. Naon atuh jelasna? Al-Ghnini wa'atini malan kathira. Dina cap wajib murni nu jelasna Gusti mugi Gusti ngabeungharkeun ka abdi, mugi Gusti maparingkeun ka abdi harta anu seueuh. Ya, jadi kenging minta beunghar nuju salat. Nu teu kenging teh salat karena hayang beunghar. Tapi di bulan Fitri ongkoh teu meunang, ongkoh meunang, maka ku ilmiah meunang. Tah ku ilmu make anu tadi teu meunang jadi meunang.
wajib jembar jadi kene padahal nama gitu kan maka pasti hati lisan ucapkeun wajib cek hati mugi Gusti ngabungakeun ka abdi kene dina hati maka cara aya khusyuk lisan pasti andamel hati pasti andamel atuh da ieu lisan maca Fatihah hati ka mana meni kita sholat ulangnya kok lainnya yuk kita sholat so mata cek boleh cek emang nak itu lamun kurang kayak tuang gula ya dek sholat sabab naon sholat gula karena jodoh Allahu Akbar nu katempo teh coet we jeung sareng ya kok mau jemput dari mana bilang ke dan bilang lagi kalah kan bener mata sholat heula tulang heula terus aya kayak bilo macam aja terus aya mah tulang heula ayo ini pengawas punya rumah harus misalnya sih abdi mah itu mata tadi mah bulan puasa lamun jeung adan teh langsung tuang dan disarangan adan teh tuang teh beres mata ceuk nah amun tuang heula sholat ya tuh padahal sholat kewes nanti beres tarawih sholat aku di sholat maghrib kene ingat kandahan sholat isya tarawih yang buru balik dan sampai itu maka urang langsung eta kecap warzukni teh muga rezekian kalawan rezeki anu terus teh wa dini muga nuduhkeun Gusti ka abdi li sholihil amal nuduhkeun kana amal saleh tuh urang teh digero-gero amal saleh cipagero ibu-ibu bapak kaum muslimin wal muslimat aya tos waktos deui pangaosan monggo tadi wahdi ini duit dituduhkeun kana amal soleh digero tolabul ilmi are-are maka bohong mekan teh tadi itu wah ini teh penting bukan nuduhkeun Gusti kami kana amal soleh ya so geus jelas padilagukeun betul lagu mah cek tukang lagu iwal anu iman anu amal soleh anu sidik wasiatan dina kasobaran sabab manusia mungkin sadayana saur Gusti Allah illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr insyaallah riungan urang bakal jadikeun ka kabaja da cek Allah itu marugi arajin kabeh lamun daek tolabul ilmi lamun daek ilmu tolabul ilmi sili erotan sili wasiatan dina hak sareng sholat tong meunang ilmuna ieu entong ngamalkeun ilmuna ieu karek wawu jeung ahli ilmuna badat cek Kanjeng Rasul bahkan cek malaikat Jibril bisa Kanjeng Rasul nyarioskeun sasahaja ajami anu keresah salib sareng ahli ilmu anu keresah nyupikeun dua kalimat anu keresah barang buang sarangan jeung ahli ilmu anu keresah ngarangkakeun sampean dua lengkah dengan tolabul ilmi saur Kanjeng Rasul anjeun bakal dibere dua surga ku Allah itu kun barokahna nyampeurkeun ka ahli
ditanya ahli ilmu berarti kurang cinta akan diri Nabi, kurang mewah ahli ilmu berarti mewah akan diri Nabi. Kita berarti salah tuh kecapelan desna wa dini moga nurukeun Gusti ka abdi kana amal saleh tasna wa afini. Naon ari wa afini cek dina hate urang salimni min balaya dunya wal akhirah. Gusti mugi Gusti nyalametkeun ka abdi tina balai dunya balai akhir. Maka tong sieun deui ku korona. Tong sieun da usah Gusti salametkeun abdi tina balai dunya sareng akhirat. Ya, maka urang sieun yakin naon sababna moal aya jami nu mau korona moal. Jami mau asal korona sanis. Mau kusaci. Mau kalawan izin Gusti Allah. Sok Qur'anan bisi urang nyangka mau korona sanis saur Gusti Allah wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saur Gusti Allah. Saur Kanjeng Rasul la mauta illa bil ajal wal maut manusia itu ajal. Caduki ajal mawat tapi bikin kapejet bisa manusia teu aya izin Allah wa maut. Tuh nyaman. Sok tanya ke kunaon mautna? Ih teu ada anu lalu sanis.